Cikopet anu kabangsaan di motor 2 di kampung Cikopet RW 00 sabriji eta 2 kejadian eta bangsatnya anu merajalela grup kamari gaji di RT sabelah anu kapalingan gas jeung jelema-jelemana eta mah dipaling Goblok barudak maker nyarita bener-bener sete ngobrol serius orang heureuy dasar sete ngobal kahet goblok Ece naon barudak euy. iya ngobrokeun bangsat no oh anu bener di mana eta teh eta cenah ceuk adehan mah di kampung Cikopet RW 00 dinya bosatan motor cenah matak orang di dieu kudu kesiaga waspada kudu siap urang dia geus nguriling dia teh kan Aman. aya orang mencurigakan heeh gitu ciri-cirina kumaha ciri-cirina teh make sweater hideung we pokona mah heeh kan kalah daguan di dieu da ieu jalan keluar di dieu bisinya sugan bisi gitu itu bisi di kampung Cikopet gitulah anjing mana banyak bensin COD gagal duit langit anjing aduh ada setengah peting kieu pom jauh yakin ya lemburan sisi kieu anjing nu aya paksa anjing kudu ka Thomas ngadorong itu nu bieu balik dai itu bieunya hah keumuran dai euy eta bangsat dai euy itu meureun disampurkeun we bangsat eta mah yuk tiang malah gempor cokor sok goblok bae sok si anjing Herona itu siapa motor Salesa naon atuh sang goblok tes COD HP aduh gagal bohong anjing bohong asli sumpah demi Allah sumpah budak mana mana abi bade uwi ka Cikatong masih bade dorong motor saya bensin sok tingali geura bener sih ah laras laras tingali jeung geus TN kana bener teh sok aja laras iya HP nagen aya tah bade COD tuh laras ya mah ya anjing teh lain bangsat goblok ieu mah tak apa bangsat ke nek urang manuk kieu mah main habok wae eta karunya tinggal itu jadi we korban geus balik kita balik we jang balik we jang balik atuh pura ampun ajangnya ampun ajang bener apes teh anjing ruksak emang orang gagal digebukan aduh gusti lagu capek